Apa kau Ujang? Geus kepala 7 umur teh. Kamu aing geus boga milik ayeuna mah deuk ah. Deuk salat. Karek eudeuh. Geus kepala 7 karek eudeuh. Karek eudeuh apa teh? Heeh. Sakitu ge halus aya niat. Sanyaho jajampeanana? Oh tanyakeun. Ulah era. Tanyakeun ka si Ari. Mang penghirup. Taroskeun ka Wawani atuh. Kamana aing nanyakeun jampe salat? Ka itu ka Indomaret. Nah, anak-anakan. Urus tunjung sarua jeung bapana Indomaret. Heeh. Kabur mah we kabur. Ujang hayang diajar ngaji apa? Hayang ban ikro hayang. Ngaji. Ngaji Quran. Hayang pangmulikeun Iqra. Kayak tenang pangmulikeun ku aing 3 bungkus. Tenanan 500-an. Naon kitu ari Iqra apa? Anu baru leutik di jerona kacang. Sukro. Eta mah syukro atuh. Sukro paling. Ya masalah denge meureun ai syukro mah urang hirup di dunya kudu loba syukro ka Allah. Syukur eta mah. Eta kolot Ai syukur mah diteuk-teuk buuk. Eta mah dicukur. Ai dicukur mah beungeut aing baheula sok dicukur ku indung sia. Dicakar eta mah. aya di cakar mah di ruang eta mah dikubur. Eta kolotna teh balik dah. Oh da piluluhur. Apa? Naon? Hayang motor mah. Naon? Hayang motor. Ah, sia. Nahuta teuing. Lahuta teuing ke geus umur 17 tahun. Kudu boga SIM. Kudu boga helm. Naati pelaturan lalu lintas. Sia teh segede kieu hayang motor. Jeung duit di mana ari aing? Ngiridit wah. Hah? Ngiridit. Boga uang muka. Teu gableg uang muka. Buru-buru apa? Naon? Motor. Eta ku keukeuh ya. Nah, sia teh. Ungu da motor teh kurupuk. Buru-buru Ujang hayang motor apa? Sia teh ke geus gede. Naon teh sia murucut kana tonggong aing. Kita tadi aing teh hayang motor teh. Budak teh hayang modal meureunnya. Goblok sia. Buru kacai kan tuh. Bau. Nah, atuh sia bi nyebut ngiridit. Iya beteng uing ngiridit. Nyalingit, goblok. Duh, ampun. Alah. Jauh geuning negara tirta dahana ceun. Oh. Lah, naon? Buru we, urang ngadeureun lah siapa di dieu. Cir, Ai. buru. Reret ari rek diuk. Gawir meuni jero. Lururat reret ari rek diuk teh. Bagja deungeun di Bageurang. Jauh kene, Cir. Mang Cepot. Nah, Urang hayang diakon. banting siapa yang Sudah sarua urang oge. Nya ge kieu bentukna aya rasaan. Cek bejanya.
ulah ngerakeun ke sia di ditunya ngerakeun di kadek bae tinggalikeun sing tong sok kitu teuing ieu ka anak batur teh tuman bisi baong peperihan ku bapana teh diwarah eta duit PHP-keun kakang itu pugus waspada ieu budak teh ilmuna teureum pasantren mah ulah diheureuyan nya kumarupa jelema mah ulah ningali rupana pangeran ge pan kitu mun teu na pangeran ka manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate pangeran gitu teh kebersihan tek hina si ucir teu ngalawan geura sok lain aing indungna euy mikiran indungna hayang naon baheula mikiran indungna ye atawa meureun keur orokna digali doser meureun atawa keur indungna baheula meureun keur nyiramna hayang bajai atau hayang bangkong korodok alah pantasnya euy dewek barang nepi ka itu Rajo Saemara Gatot Kaca keur nangkep harigu we hayang geura panggih he aing tuh Gatot Kaca teh buronan teh buronan akang heeh sidipis Gatot Kaca teh Gatot Kaca teh jelema teu normal nah siki kanyut nangan hiji sing kabina-bina sanglir teu kudu diomongkeun nu kitu mah atuh lahirna ke Tarujun heuda udah omongkeun alah alah naon euy kade ah tingali geuning itu dina rungkun teh makhluk wungkul alah Mang Cepo sieun dah teu kudu ku urang geuning nah urang parabgeun ka bega heeh Mang Cepo sieun Mang Dawala nyumput kata nyumput eta duit PHP-keun duit sieun Mang Cepot ya sadibikeun ku aing sieun nyumput kata nyumput dari mata turun ke hati aya jelema alah amit bangsa naon ieu nya urang Kamerun meureun moal kitu teh anjungan irian mah anjungan Papua atawa di Papuak Papuak nu gini Sampurasun Rampes